Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ganjur dina jirim ayu manganti mamalihan. Terus ngajawab sorana masih sora awewe ngan dina gaya caritaan Mbah Bala Ganjur. Si laing mah bener-bener kas awewe ragaya. Geus pokdi we nanyakeun makhluk gaib anu nyanding kana warugana si Manik. Cek dewek ge. Dayakeun ye. Mun nu tarung keur lumangsung terus can anggeus dewek rek kumaha bisa musyrikeun kakuatan batin pikeun mastikeun makhluk gaib anu nandingan si Manik. Kudu diajar sabar cek dewek oge gaya. Sok kababrikeun atawa ngagampangkeun kana masalah. Anu matak urang Bandungan heula kumaha pungkasana ieu tarung. Cing sabar. Nyari gitu marah gaya rek sabar we ngabandungan kana pungkasana tarung. Tah kitu. Lain pok deui. Tah, ieu mah saupamana kitu. Mun sinang bole anu unggul, sikap jeung tindakan Kang Ganjur rek kumaha. Terus sabalik namun si Manik anu unggul rek mah sikep jeung tindakan ti Kang Ganjur. Eta anu masih kene panasan keur gaya mah. Teu bisa diupamakeun saperti kitu ragaya. Eta mah bakal gumantung kumaha cegeteran bating dewek. Sanggeusna ningali saha anu unggul dina eta tarung, anu matak ceuk dewek urang Bandungan pungkasana tarung. Kira gaya sok sanajan rada kurang panuju ku jawaban ti Mbah Bala Ganjur, tapi manehna ge teu maksa-maksa. Akhirna kira gaya musyrikeun di perhatian ka tempat lumangsungna tarung. Nyi Manik anu kasandingan ku Pujaswarna hasdak katingali taya tanda-tanda anu nandangan rasa kanyeri. Nyai Manik ngawangun di pasangan bari nyarita. Si Manik geus bisa dirubuhkeun ku Andika nang bule. Tapi kuring masih kade mampu sengkat nangtung pikeun terus ke tarung. Jadi kekuatan Panarjang Andika jelas kudu anu mampu ngarubuhkeun lawan nang bule. Teu pikeun ka anu jilawan teu mampu sengkat di hudang. Jadi kudu kitu kekuatan Panarjang teh nang bule. Aing ge ngarti. Sia teh daya tahan badan maneh memang hebat. Tapi aing masih kene penasaran rek nepikeun ka mana maneh bisa tahan mun ku aing terus-terusan dirubuhkeun sia. Brewek yang lain. Ari bener masih kene hayang nuliskeun tarung mah. Diladenan ku aing oge nepikeun ka anggeusna sia Manik Suranik sia.
pokok nama tarung anu lumangsung teh memang ku tepikeun ka anggeus. Sok deh kumaha didinya. Ieu mah cigan heueuh we poporongos. Berijung naon mang tong nyebutkeun wae. Ka aing teh sangeunahna sia teh. Talung anu lumangsung memang kudu dianggeuskeun. Sok deh kumaha. Jeung nadi montong nyebutkeun nu aing palsu samanik. Aing percaya keneh kana caitan nu aing. Jeung tibatan kana caitan maneh mah. Jadi maneh tong ngomong anu lain-lain sakoplok. Kuring teu singna ngomong nu lain-lain nang bule. Ayeuna Andika memang moal percaya kana caritaan kuring. Tapi engke mah caritaan si Manik bakal jadi kenyataan nang bule. Urang teruskeun tarungna we ayeuna mah nang bule. Heya. Ayeuna giliran maneh anu maju sia. Suranik sia geuleuh aing mah. Gunakeun sia jurus anu paling ampuh. Tembuskeun ka dadan aing eta pedang maneh teh Manik si Kuramik sia. Kanganan aing geus eueuh nyawaan mah. Sok. Gubug tah. Musika teh mun keukeuh hayang wae mah, tapi rubuhkeun lah aing. Hade kuring ayeuna bakal majuna rajang nang bule. Andika ulah kadohong mun sabetan pedang si Manik bakal ngakibatkeun Andika tatu anu parna ku kuring. Jurus pedang anu paling ampuh rasakan. Heya. Jurelat cilung. Nyi Manik majuna rajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Sok hiu-hiu. Pedangna muter dina luhureun sirahna. Lir upama anu jadi sababaraha hiji. Saking kucepetna gerak anu lakukeun ku Nyi Manik dina waktu harita. Tapi kacepetan gerak nang bule tetap leuwih unggul. Sabetan pedang Nyi Manik tacan aya nu bisa keuna kana anggota badan lawan. Sok hiu telat los, sok telat los. Kajadian saterusna dina kayan masih keur jujurlatan. Nyai Manik kasupkeun pedangna kana sarangkana. Saterusna ngalakukeun ku panarajang jarak jauh, tapi kekuatan panarajang lain ditujukeun kana bule, tapi dilakukeun ka Mbah Balaganjur dina Jirim Ayo Manganti mamalihan. Kekuatan panarajang jarak jauh Nyai Manik mangrupa kekuatan Ti Sang Hyang Bagaswarna mangrupa kekuatan gaib, kekuatan pamunah mindah rupa. Mbah Balaganjur dina Jirim Ayo Manganti anu keur musirkeun perhatian ka lumangsuna tarung harita jadi balangah ku panarajang jak jauh Nyi Manik. Harita neumragana badana Ayo Manganti mamalihan. Ngajadikeun kekuatan ilmu mindah rupa nu digunakeun ku Mbah Balaganjur ilang kekuatanana. Jirim Ayo Manganti ganti jadi jirim. Jadi jirim Mbah Balaganjur anu ngagero kaget mangsa diteumrag badana ku kekuatan panarajang jarak jauhna Nyi Manik. Sok hyuk wus Mbah Balaganjur ngagero kaget bari ngajarig jeung ka tukang. Kiraga baya kageteun sabab Jirim Ayo Manganti geus salin jinis jadi Mbah Balaganjur anu jailan ceukena. Sedengkeun Nyai Manik harita ngacelat ka tukang ngeureunkeun panarajangna. Dan bule ge harita jadi neunun gerakanana atawa ngeureunkeun gerakanana. Duanana pada mancuhkeun tangtunganana. Nyai Manik netep antep ka nang bule baitus carita.
tuh perhatikan ku Andika nanggulek nu dianggap ku Andika anu jadi indung teh itu jirim anu sebenarnya nama tuh nanti tuh boleh tuh anu mata kuring nyebutkeun lain indung Andika sabab ayu manganti eta mah palsu tuh tinggal ku Andika nanggulek percaya keneh nang bule ngarelet ka lebah tempat ayu manganti nu dianggap indungna tetela carita Nyi Manik teh teu nyalahan harita jirim ayu manganti geus ganti jadi Mbah Balaganjur menang sajongjongan mah nang bule harita ngahuleng ningali nang bule ngahuleng harita Nyi Manik anu kasandingan ku Pujaswarna terus nyarita deui Andika geus direka perdaya ku eta kolot lanceuk laki Lagabaya anu neulah Mbah Balaganjur nang boleh manehna ngagunakeun ilmu milah rupa jirim katinggalina jadi ayu manganti mun tadi kajadian cupu astawarna nu dieusi ku Mustika Tirta Talaga Warna dibikeun jelas dibikeun ka Mbah Balaganjur nang bule anu mata ku kuring digagalkeun jadi Andika geus diperdaya ku Ki Lagabaya jeung Mbah Balaganjur nang bule jadi ayeuna mah kalirek kumaha tindakan Andika eta dua jalma anu jelas kuring bakal ngabantu ka Andika nang bule harita ngajrelat saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Mbah Balaganjur jeung Lagabaya. Harita Nyi Manik nyusul ngajorlat terus milu nangtung sajajar jeung nang bule. Tapi jarakna rada anggang. Ningali nang bule anu geus mancuh dina tangtunganana di hareupeunana harita Ki Lagabaya jadi kagok asong terus nyarita. Si laing teu kudu kaget senang bule ieu nu aya di gigireun dewek teh Mbah Balaganjur lanceuk dewek teh kakuatan ilmu minah rupa jirim jadi ganti katinggalina cedayu manganti inung si laing jadi si laing geus teu kudu loba dipamolah ayeuna mending gancang pasrahkeun ka dewek eta mustika teh kitu ge mun selain hayang salamet nang bule. Nang bule geus rek pok ngomong. Kaburu kapihlaan ku Mbah Balaganjur anu harita nyarita. Si laing tadi mun teu diganggu ku si Manik. Mustika teh geus dibikeun ka dewek sabab si laing memang geus kareka perdaya ku dewek. Anu satalina mah pikeun meunangkeun mustika nu dibawa ku Andika nang bule. Teu kudu make anu kasar jeung naraga. Tapi ngagunakeun tipu muslihat. Tapi ku si Manik digagalkeun. Dewek boga kayakinan si Manik kasandingan ku makhluk gaib anu tujuanana mah ngabantu ka si laing nang bule. Cobain arek kumaha sikep jeung tindakan si laing nang bule ngabagikeun paneutepna ka Ki Lagabaya jeung Mbah Balaganjur aki-aki gagah anu buuk jeung jangotna geus marodas kabeh jangotna panjang semet dada semu anu rediaban ketebak ku angin nang bule harita terus nyarita maraneh duaan bener-bener geus ngalajokeun ka aing Syah Lagabaya jeung maneh Syah tukang bajigur. Wah, geus barongkotan maraneh duaan teh. Tapi kalakuan pada teu euceug anjir lain insaf saat dibere umur panjang teh. Make jeung nipu muslihat sagarupa. Mun heuh maneh wani mah langsung we gubug ku maneh. Tapi aing kudu dipodaran heula Syah. Tukang bala-bala jeung bajigur mun heueuh leg pangabagug mah Nyai Manik milu nyambungan kana carita nang bule ditujukeun ka Mbah Balaganjur. Kedok Andika geus kabuka ieu nama Mbah Balaganjur
Jadi kali tinggal kawani jeung boga kemampuan bikin ngarebut secara paksa nyaeta mustika ku cara ngabinasakeun Nang Bule. Tapi siga nama Andika moal mampu ngungkulan kekuatan jeung kemampuan si Nang Bule. Sabab Kiragabaya adi Andika ge geus jadi pacundang. Geus eueuh nanaonan. Mbah Balaganjur henteu amek kala kaseurik bari nyarita. Dewek geus lila cicing di jero guha dulu wiksa. Sasat bayi numpi diri ayeuna ngabantu nulungan lo jadi adi. Memang sakuduna ngantang tuwe si laing dua antong nyaruakeun dewek jeung Siragabaya. Dina hal kekuatan jeung kemampuan ilmu panemu jampe pamake mah sagarupa kekuatan ilmu nyampak aya di dewek. Alu badak ku dewek bakal dibuktikeun si Nang Bule bakal binasa ku leungeun dewek di patempatan. Nang Bule musirkeun paneupteupna ka Mbah Balaganjur bari tos nyarita. Ku aing ge bakal dibuktikeun jago bongkotan. Jago bongkotan kawas maneh mah bakal ngoronang teu bisa leumpang anjir. Dipengkoran ku aing tah. Geus nipu ka aing sagarupa sablog. Dina gua sia talungna tukang bajigur. Si blako ku jual. Hayya. Nang Bule ngacorelat kudu ka tempat anu lega. Mbah Balaganjur ngan sakolepat. Harita duana meh bareng tapi ka tempat tu dituju. Dua jirim adu hareupan nalikana syariat mah uguh we nu rek tarung teh teu ngimbangan nakran. Jago kolot seperti Mbah Balaganjur tarung ngayunan budak lalaki anu rek mangkat rumaja. Tangtu we dina masalah umur jeung pangalaman makalah ngadunya kajawaraan jauh nakeran. Tapi Mbah Balaganjur teu wani nganggap enteng ka Nang Bule. Kangaranan geus bisa ngalakukeun atawa ngungkulan ajen pangartina Kiragabaya tangtu we kudu dijadikeun perhatian. Dina mangsana Balaganjur ngayuna Nang Bule. Mbah Balaganjur masih bisa ngajaga katelengan sikap jeung caritanana. Kangaranan ahli dina ilmu kagaiban Mbah Balaganjur geus nyahoeun kakuatan anu paling ngabayakeun ti Nang Bule. Nyaeta kakuatan puncak nu aya dina dirina. Kakuatan puncak bakal kaluar mun Nang Bule muncak amarahna. Eta kayaan jadi bahan tinimbangan pikeun Mbah Balaganjur. Sangkan bisa ngadalikeun sikap jeung caitanana sangkan teu ngakibatkeun muncakna amarah Nang Bule. Si laing memang boga kekuatan jeung kemampuan nu cukup hebat Nang Bule. Kabuktian Siragaya ali dewek bisa diungkulan ajen pangartina. Bisa jadi dewek bisa wae bakal diungkulan ku si laing. Kantang tuwe sameme dewek dirubuhkeun jelas bakal upaya sakuat tenaga pikeun ngabela diri. Nyaho atuh maneh kudu ngabela. Malah lain saukur ngabela diri ari hayang kana mustika mah anjir. Tapi kudu bisa ngabinasakeun aing sia tukang bala-bala jeung bajigur. Sabab mun aing teu dibinasakeun mah pamuhalan bisa menangkeun mustika dua ku aing deui sia. Ya ieu lama urang geus diuji pangarti we Nang Bule. Dewe kadar hayang nulungan ngabantu nu jadi adi. Hasil jeung henteu lama kari kumaha diparangkeunana we. Aya milik wae bisa kabeh milik. Ari henteu wae mah nya teu kudu maksakeun. Anu jelas dewek mah geus teu katari ku masalah mustika. Maneh siga nu kurang sumangat geuningan euy ah. Rek talung jeung aing teh Balaganjur. Hah? Sumangat geus teh.
secara tadi popolong geus cabas luheuh ka aing anjir. Waktu kerja di indung aing maneh anu ngagegeuh ngomong ge bari dumareuda. Bisa jadi wara maneh euy nyerupai indung aing eta nu jadi teu narima ka aing mah anjir. Si tuang bala-bala jeung bajigur, si kejebur, si nongtot bujur. Memang wajar mun sering ayeuna jadi malik kesuka. Tapi dewek kangaranan upaya tang tue bisa nyobaan sagara upaya. Sok sanajan jeung gagal karep jeung pamaksudan. Tapi ngaranna oge upaya tang tue hasil jeung henteu eta mah. Kumaha pungkasanan Nang Bule. Sikap jeung caitan maneh tetap tenang siga anu rek naon teh siga anu ieu talung teh entong diteruskeun bala ganjur kecebur si bolok bujur main teh lain hayang ngabinasakeun aing sumanget atuh teh goblok ah. Kedewek laun penting lah make jeung ngabinasakeun ilaing Lang Bule. Eta mah kakarek hayangna Siragabaya adi dewek. Jadi ke dewek mah cukup ku bisa ngerubuhkeun ilaing. Terus dilumpuhkeun. Saterusna nyokot cupu astawarna anu napal dina dada kenca ilaing. Eta ku dewek tinggal di bejaan cara-carana ka Siragaya. Jadi dewek mah teu boga karep hayang binasa sagarupa Nang Bule. Ningali Nang Bule masih keneta can maju narajang. Harita Nyi Manik anu kasandingan ku Pujaswarna terus nyarita dibarengan ku ngagero ditujukeun ka Nang Bule. Hei Nang Bule, hasok maju narajang Nang Bule, gancang ungkulan nu jadi lawan. Tong kapangaruhan ku katenangan sikep jeung caitaan si atau bujul anu geus kaleka perdaya ka didinya sok geura rubuhkeun teh si bala ganjur teh Nang Bule. Mangka Siragabaya geus semua terus maksakeun karep jeung kahayangna hasok rubuhkeun nu jilawan Nang Bule. Nang Bule sanggeus ngadenge caritan teh Nyi Manik langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngarubuhkeun nu jilawan. Mengeus maneh montong ngajak kawen ngobrol ka aing sia si tukang bala-bala jeung bajigur nu sok gagaro bujur. Mun maneh embung maju narajang keun wae aing ayeuna nu bakal maju narajang sia. Maneh kudu dirubuhkeun ku aing sia jago kolot blegog. Iya benar mending keneh ilaing anu maju narajang Nang Bule. Sabab dewek hayang ngabuktikeun kakuatan jeung kamampuan ilaing. Sor alika geura maju narajang. Jelas aing bakal maju narajang sia atau bujur. Hayya. Nang Bule harita maju narajang. Sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakarang, tapi kangaranan panarajang dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, tang tue panarajang Nang Bule teu bisa dianggap enteng. Angin sameran panarajangna nebak kuat kana badan nu jilawan. Sedengkeun Mbah Bala Ganjur nu harita geus haga diri pikeun ngimbangan panarajang lawan anu datang. Waktu panarajang lawan ngan sakol lepat harita Mbah Bala Ganjur geus pindah tempat ngajadikeun panarajang Nang Bule ukurkeun ka tempat kosong. Suhuk lepat plos. Harita Mbah Bala Ganjur geus pindah tempat. Nang Bule ngacurat maju dina rajang nya setepus ku panarajang susulan. Sedengkeun Kiragabaya ningali Mbah Bala Ganjur geus tarung ayeuna Nang Bule, harita Kiragabaya musirkeun paneutepna ka Nyi Manik anu jadi muridna baitus nyarita. Si laing anu ganding kana warogana si Manik murid dewek.
leuwih hade gancang keluar montong lila aya dina warga waruga nomor di dewek. Jelaskeun ka dewek saha si laing. Makhluk gaib di mana anu geus janding kana warugana si Manik budi dewek. Si laing bener-bener kurang ajar waniin masalah jeung si Ragabaya. Nyai Manik dah puguh keur kasandingan ku Pujaswarna putra mahkota Sang Hyang Bagaswarna anu ngawasa Talaga Warna. Sikep jeung caitanana tang tue jadi beda. Andika sakuduna lain nanyakeun Ragabaya. Tapi mun Andika boga kasegetan batin anu hebat, tangtu bakal nyaho saha kaula anu tanding dina warugana wanoja nu ngalih si Manik. Anu kabeneran mun Andika. Jadi kaula morek waka kaluar tina warugana. Warugana Nyi Manik mah Balaganjur. Mun Mbah Balaganjur can diungkulan kunang bule. Kajaba mun memang Andika boga kakuatan mampu ngaluarkeun kaula anu kenyaning dina warugana Nyi Manik, eta kanyataan anu kudu disingharepan ku Andika dina waktu ayeuna Ragabaya. Ki Ragabaya kahudang amarahna. Sanajan manehna can bisa ngungkulan makhluk gaib anu keur nyanding dina warugana Nyi Manik anu jadi muridna. Tapi Ki Ragabaya ngarasa panasaran mun teu nyobaan pikeun ngagunakeun kakuatan jeung kamampuan dirina. Ki Ragabaya langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan kanuju lawan nyaeta makhluk gaib anu keur nyanding kana warugana nu jadi muridna. Si laing makhluk gaib anu lancang jeung kurang ajar geus ngagunakeun waruga murid cewek demi keur kapentingan si laing. Mun si laing mung kaluar tina warugana si Manik murid dewek, mangka dewek bakal ngalakukeun tindakan. Memang eta pisan anu kudu dilakukan ku Andika Ragabaya. Sabab kaula more kaluar tina warugana Nyi Manik, kajaba mun Andika memang boga kakuatan ilmu pikeun ngaluarkeun kaluar tina warugana anu keur kasandingan ku kaula. Ki Ragabaya bisa ngarti nu jadi lawana tibang saling manusia anu sarua jeung dirina. Tapi makhluk gaib anu can bisa dipastikeun bakal mampu jeung heunteuna diungkulan ku kakuatan jeung kamampuan dirina. Sidengkeun Pujaswarna anu nyanding dina warugana Nyi Manik sanajan kungsi ngalaman diungkulan ku Ki Ragabaya, tapi sanggeusna meunang tambahan kakuatan ti Sang Hyang Bagaswarna anu jadi bapana. Harita kakuatan jeung kamampuan daya gaibna jadi 2 kali lipat kakuatan namun dibandingkeun jeung keur waktu bisa diungkulan ku Ki Ragabaya dina sababaraha poe katukang. Ki Ragabaya ngabangun pasangan bari musirkeun kakuatan batina. Pikeun tarung ngayunan lawan anu lain lawan biasa. Tang tue teu bisa saukur ngandalkeun kakuatan ilmu silat jeung tanaga lapisan wungkul, tapi kudu dibarengan jeung kakuatan batin. Si lain mun tetep mung kaluar tina warugana si Manik murid dewek, mangka dewek lu bakal ngaluarkeun dana sia. Teu kudu loba carita Ragabaya. Kali tinggal buktikeun we kakuatan jeung kamampuan Andika. Mun memang Andika boga kamampuan pikeun ngaluarkeun kaula tina warugana ieu Nyi Manik murid Andika. Setan kurang ajar, tanah sia. Heya. Jurelat cirung Ki Ragabaya anu mihlaan majuna rajang. Sedengkeun Nyi Manik anu geus saya gade ngimbangan lawan malah leungeun katuhuna geus nyekelan pedangna harita langsung ngimbangan panarajangna Ki Ragabaya. Tarung anu keur lumangsung jadi 2 bagian. Tata tarung lang bule anu ngayunan Mbah Balaganjur jeung tarungna Nyi Manik nu ngalawanan Ki Ragabaya. Sokyu Samaran angin panajang Ragabaya anu dibarengan ku kakuatan telaga lapisan jeung kakuatan batin nebak kana badan lawan. Sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi kakuatan panarajang teu bisa dianggap enteng.
Nyi Manik nu kasandingan ku Pujaswarna ngimbangan Panarajang nuju lawan. Sabatan pedang anu ngarah kana sapasang leungeun lawan ngajadikeun Kilagabaya jadi mineng narik deui Panarajangna. Manehna teu miharep mun tepikeun ka salah sahiji leungeunna aya nu kabeunangan ku sabatan pedang lawan. Sohyu datang Panarajang Kilagabaya. Gancang Nyi Manik ka kiwar ka gigir bari nyabetkeun pedangna kana dengan katu lawan. Sohyu sakrek kapaksa Kilagabaya narik Panarajang leungeun ka tuhuna. Sohyu tungtung pedang Nyi Manik ngarah kana dada kenca lawan. Rikat Kilagabaya cingkrak ka gigir. Sohyu gigrak pos. Sabetan pedang taya nu kena kana sasaran. Tapi tajongan suku Nyi Manik anu ngarah kana ke kemplong lawan geus teu bisa disingkahan. Jadah beunang aing arah urang aya sia. Kilagabaya ngagero kaget pinahan ka nyeri. Terus ngadalideug ka tukang mundur salabalengka. Tapi gancang Kilagabaya mancukeun di tangtunganana. Bari musirkeun perhatian ka nuju lawan, Kilagabaya ngomong sorangan dina jero hatena. Alah. Nyata kekuatan jeung kamampuan makhluk gaib anu nyaning dina warugana si Manik mampu ngimbangan kekuatan batin aing. Anu bareng jeung kekuatan Panarajang digunakeun kekuatan naga lapisan. Alah, kawilang berat oge ye. Kaya nu keur dising harepanku dari aing dina waktu ayeuna. Mun tepikeun ka aing teu bisa ngaluarkeun makhluk gaib anu nyaning kana warugana si Manik. Kanu hati aing anu bakal diungkulan ku anu jilawan. Kilagabaya jadi ngahuleng. Merhatikeun galebah tarungna Mbah Balaganjur anu jilanceukna. Mangsa ngayuna nang bule. Harita nang bule anu geus sababaraha kali majuna Rajang tapi Panarajangna tacana bisa keuna kana anggota badan lawan. Harita nang bule ngeureunkeun heula Panarajangna. Nang bule mancuh dina tangtunganana bari musirkeun paneutepna ka nuju lawan. Katingali sikap Mbah Balaganjur anu masih keneh tetep tenang. Aing geus majuna Rajang sababaraha kali tapi kumaneh bisa disingkahan Mbah tukang bala-bala jeung bajigur anu sok gagara wujud. Jadi ayeuna mah giliran maneh anu majuna Rajang ka aing anjir. Jadi tong aing wae anu majuna Rajang teh satukang bajigur. Aing ge hayang we ngabuktikeun kakuatan jeung kamampuan maneh dina melakukeun Panarajang kana jilawan. Si Mbah tukang bala-bala jeung bajigur anu sok gagara bujur. Si lain geus jelo kali majuna Rajang tadi teh nya. Dewe teh mun kitu mah sarua bakal telu kali Rajang ka si lain nang bule. Ngan mudah-mudahan we Panarajangna dewek aya nu bisa keuna kana anggota badan si lain nang bule we. Ho gitu ge si sugana rek ngadu milik we ieu mah. Halah tak kitu tong paporongos ka aing tagir. Tapi asa teu ngeunang rek talung asa leuleuk kitu saing teh ari mimiti geus sian dis banget aya dinyakeun kalah kangaleh geuningan. Lainna maneh mah siga anu kurang sumanget eta Mbah tukang bala-bala jeung bajigur sok gagara bujur. Apakah ini teh hoream atawa kumaha maneh teh? Teu ngarti aing mah euy. Atawa leuleus acan menyatu. Hah? Alah. Mana aing teh keur pilek kitu euy. Mana ieu si tukang bajigur ngajak lut ka aing. Hai. Mbah tukang bajigur. Ngerakeun maneh mah euy. Geus bongkotan tapi tarung siga anu daek hanteu-hanteu. Ceuk aing ge sumanget anjir. Ulah kos mimiti jeung menggebu-gebu anjir. Aya dinyakeun. Lah, teh sumanget pisan siga teh. Siga anu teu bisa ngamak deui maneh mah si Balaganjur, si tukang gagara bujur. Ya tenang we atuh nang bule. Da kangaranan ijen jajaten mah masing-masing pada boga cara jeung upayana.
Jadi cara nu dilakukeun ku ilaing jeung cara nu dilakukeun ku dewek tangtu moal sarua. Sok sanajan ari tujuanna mah sarua, nyata hayang bisa ngungkulan nu jilawan. Heueuh sabodo. Kumaneh we eta mah bala ganjur si tukang bajigur. Anu penting mah ayeuna giliran maneh anu maju narajang anjir. Tong ngajedog wae sia teh jeung ngocoblak we sia teh. Gunakeun kekuatan jeung kemampuan anu paling hebat. Bener mah dek nanda saing anjir. Lu jual gua beli cek aing oge anjir. Heuh ngalah bisa ngarubuhkeun nu lawan we ari sumanget mah. Hayangnya horek dicobaan. Dewek maju narajang ngagunakeun kekuatan jeung kemampuan. Anu mudah-mudahan bisa ngukulan ajeng pangarti silaing nanggule. Kangaranan upaya mah memang kudu dilakukeun. Hasil jeung henteu namanya kali tinggal kumaha behna we nanggule. Sok. Ling suksak sok maju narajang maneh sabala ganjur ngecek dek we atuh teh. Aing geus sabar anjir. Hayang gara direbuhkeun ku maneh aing mah sok gebrok aing anjir. Dek tukang dihareup, dek digigir ti luhur cenah kumaha sia teh mah. Ade urang mimitian dewek maju narajang. Hayya. Jurelat cilung Mbah Balaganjur maju narajang. Gerakan Mbah Balaganjur cepetna karangan sakolepat geus aya di hareupeun nanggule. Sapasang leungeunna rek dibankeun panarajang kana anggota badan lawan. Rikat nanggule ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan talaga lapisan lumangsung. Sok geus. Dalig. Nanggule jeung Mbah Balaganjur pada ngadaledeg menurut ka tukang. Medina waktu nu bareng duanana marancukeun di tangtunganana. Nanggule musirkeun panetepna ka nu jilawan betus carita dina sikap jeung caritaan anu mancing beuki kahudang amarah nu jilawan. Sugan aing teh. Kekuatan panajang maneh bakal mampu langsung ngarubuhkeun aing satukang bala-bala bajigur. Ari teh saukur kitu patut. Aing ngadaligdeug maneh ge ngadaligdeug. Naon hebatna panajang nu kitu patut anjir. Tebalik maneh mah sakitu geus bongkotan teh. Nu balik cek aing oge. Pandidinya teh geus kolot, geus numpuk beneran pangarti dina bidang usik. Cek aing ge gunakeun anjir Balaganjur si tukang gagara bujur. Sikap jeung caitan Mbah Balaganjur terobah teu kapancing ku sikap jeung caitan nanggule. Harita Mbah Balaganjur terus nyarita. Nah sakitu mah lumayan we nanggule. Sanajan panarajang dewek bisa dibendung. Tapi urang pada kadorong mundur ka tukang. Kali tinggal 2 kali deui meuneunan dewek ka bagian narajang teh nya. Tapi kudu anu leuwih hebat panarajangna satukang bajigur. Panarajang teh kudu aya anu keuna kana anggota badan aing. Besi lain teh kana sapuasa teh, biar leuwih semangat ngarepan aing. Mun ku aing di Bandung, aing anu kudu kadorong mulu ka tukang. Maneh tong pipidun mulu ka tukang anjir. Panceg sia teh. Sok, narajang anu kadua sia Balaganjur. Da kudu dititah nanggule. Dewek ayeuna maju narajang anu kadua kalina tadah panarajang dewek. Heya! Curelat cilung harita keneh.